Bahatur Rupina sadaya personil TIL Production sumangga tatang-tatang betul sekali Kak Waleng Ser sumangga haduranan tatang-tatang di palihan payun kumargi panganten sekali parantos aya di payunan urang sadaya sekali di Kak Waleng Ser sumangga urang persiapan di payun wa. Baiklah, hadirin yang berbahagia, sudah ada di hadapan kita semua, yaitu Tita Livia Devi, putri dari Bapak Toha almarhum, dan Ibu Somrahayu. Juga ada Chandra Aditya Permana, putra dari Bapak Sobari Sodikin dan Ibu Rusyati. Bismillahirrahmanirrahim. Digelar langsung dari Geraha Agung Sari pada siang hari ini. Inilah dia persembahan kirap pengantin Wilayah Wedding Organizer yang dibantu oleh TIL Production. Silakan. Sampun wahapunten rumaos wa leleda sakadap antosan heula wa munut kasalira sajang ngabarkeun mewara kasakuna balarea pun sampun culang ngabarekeun anu sumping tuh atra ngalet ngalabring dergening geraramekeun pralpiang gerapapakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun. Ini
Selamat datang ke pengantin sekali. Aduh, karena resep, karena rilis, tinggali. Wah teh di dia teh, cici. Ala, dah gitu. Asa karena rompak kia panayagan terasa kia. Wah teh di dia teh sorangan. Ay, ala. Waduh, Gusti sok rada-rada reumpeur ari aya karpetek ya. Biasana mah rada yakin teh geus disawa. Tapi ieu mah kapoto tugas kedah mapakeun incu. Aduh Gusti neng geulis kasep. Wak teh tidak sendiri cu. Dah kalian ke berdua merendeng seperti itu berdua gitunya. Ada langit, ada bumi, ada putri, ada ratu. Nah, ada Uwa juga ada si Nini nganting ka mana mengkolna. Iya teh cik panayagan didinya dina kolong meja sugan aya si Nini teh aya didinya. Aing masuk rada harari wangkeni. Ka mana ka Nini? Ka dia nih. Ya Gusti, Allahu Akbar. La ilaha. Gusti nu agung ampun. Ulu. Sok sing bener kadinya ieu Pak. Hai, kamana ka dieu. Gusti. Iya, mani muatah. Tas di mana mani lila? Lain lila iya. Tuh di ditu. Ai dangdan iya geus bener dangdan. Ai dangdan mah geus bener. Ngan ti ditu teh ieu teh kanyat 3 jebur heula. Loba pisan balong. Dia mah Gusti nu agung heueuh. Ampuna, atuh iya ari dangdan tingali teteh tuh gara rilis. Tuh komo itu pengantin mani gaya gitu ari maneh iya dangdan di mana? Gusti, aing mah curiga di salon ucing sia nanya. Aduh. Ya, aya dangdan teh di Lucy Castello tuh, alus sing bener. Ieu dangdan kok rengkedut kieu. Keun bae nu penting mah ayeuna saya sudah datang, ayeuna mah urang bagiakeun. Bener. Ayeuna mah urang bagiakeun ka. Ayeuna mah geus jadi panganten euy. Cicing gara kumaha teh dibuka dipake kumaha tuh kalau pusing ngeulina ieu. Make nate anu ieu gara anu paten ulah menu portable kieu Gusti. Ieu sagala dipake kieu. Allahu Akbar. Iya. Cicing. Ulah sok sagala dibongkar di dia cicing. Ayeuna mah urang pakaulan. Bener pakaulan. Da datang ka dieu teh urang teh ngabagekeun panganten. Bener. Yo, ieu panayagos. Aya panayagos aya. En penyanyi nyos. Ayo urang ngagajos. Mamaling set. Geuningan.
mama yang dikahiyangan para endang widodari di sawarga. Sajak mapag pinangeran raja sareng ratu sadinten dari kulawarga. Selajengna semangga dikirap di papak kecelakaan.